Ici, tadi mana? Naon din? Kan kamari mana bisanya? Heeh. Urang kamari diajar heula da. Naon din sok atuh urang kurang dijawab ayeuna. Amun gaplok di bahasa Cina naon gaplok? Gaplok teh naonnya din? Taluk lah. Taluk geus tau sok atuh naon. Cabuk. Lamun tong dibuka bau naon tadi? Apa eta mah? Naon? Calangap. Tiga pilih si Udin. Lamun budak leutik karek bisa ngomong naon cing din bahasa Cinana. Capetak lah sok. Si Udin pintar. Sok urangeun ayeuna. Sok biwir anu gemesin. Kawas urangnya din. Maneh? Jamu. Ngacai we gawe teh Ici. Lamun ngacai kan bau dahdir tadin. Nya naon? Bahasa Cinana naon cing? Apaan can mandi maneh mah? Lamun dulurna toke din bahasa Cinana naon din? Apanya? Naon? Ya dina leungeun urang. Naon din? Cap. Udin. Naon? Tes apa? Diajar bahasa Cina. Bisa orang ge aya nama lah. Sok. Naon lamun bahasa Cinana para embe din? Para me Heeh. dijawab ieu teh. Henteu dibaledokeun. Nya sok atuh dibalegeun tah. Cangkang cau. Urangna. Namanya pintar Udin Ayeuna urangeun sok ayeuna urang ieu tah anu melit anu mendit siga di dinya. Urang mah tepet di tapi urang nyaho bahasa Cinana. Naon? Cap jahe. Bener ayeuna pabrik sepatu naon sok? Cibatuyut. Mah aing bahasa Cina. Cibatuyut. Kok anu balaguk sia di dinya? Mana nu balaguk mapan bahasa Cinana teh cilepeng. Kepanggih ai tai panon atau belek tah. Hanya cilet. Tadi urangeun. Naon? Cai kotor di sisi jalan ari tos hujan ageng bahasa Cinana naon? Berarti maneh mandi apa yang oge tah cileuncang? Dari Telkomsel. Ici, Hawai. maneh so bahasa Cina wae. Cing, Eta teh cing cirining urang tunduh heuwai. oh bener tunuh heuwai maneh saan Sok ari molohok bari ngacai naon? Ho, cai. Ari akar nu bisa didahar. Hui. Bener lain sampel lain. Hui. Sok maneheun atuh urang. Lamun leutik keneh geus kawin keur gering sales mah. Tah, ngaranna bahasa Cinana naon cing? Siga maneh saeutik aya ololeho keluar. Lamun utah bahasa Cinana naon din? Ongkek. Tah, anu siga maneh pika keheuleun bahasa Cinana naon dah? Naonnya siga urang teh ka ento urang mah tipe ka Maneh pika keheuleun bahasa Cinana mah mun maneh teh heueuh. Ontohon. Maneh mah sok ayeuna binatang dinu Arab tapi di bahasa Cinakeun. Onta. Nya eusina di pika hoyong naon. Cangcut. Badag. Sok ayeuna gede ya. Naon atuh di ngobrol teuing? Kan aya maungnya apa? Nah, adina maung. Kan adina maung. Bahasa Cinana naon? Adina maung mun teu naon? Taluk lah. Taluk naon din? Ucing. Dari Telkomsel. Bade angkat ke mana, Kang? Kang, sumuhun. Nah, akang terang abdi bade ka Jakarta ningan. Oh, Akang sami dehnya bade ka Surabaya. Muhun, Kang. Da abdi mah anak kadua ti nu 5 bersaudara. Oh gitu, gening damel teh di perusahaan Merpati. Saya atuh kitu mah nya. Muhun atuh kan tenan. Da saur pun bapak oge abdi mah sok ngalah buah batur. Jadi we sok dicarekan ku tetangga gitu. Oh, gitu. Upami teu lepat mah kamari Persib mah kengeng 2-0 eta teh. Sanes 3-1. Kela Kang, nah kunaon eta jelema gigireun urang bet seseriannya. Siga nu budeg geus pugu urang mah keur ngarobrolnya. Karunya nya maneh nu teu bisa ngadengikeun urang ngobrol, padahal urang makan puguh keur ngobrol. Mangga we Kang ti payun, Kang. Dari Telkomsel. Woi, turun.
tong naik tiang listrik di Cilabu. Alim dok Alim mau turun abdi mah ngenahan di dia mah. Ayo turun. Muntah turun, sok disuntik gerak. Ayo turun. Mau apa? Kok mau bade disuntik mah Alim? Da abdi mah tegelo, Pak. Sumpah tegelo abdi mah waras. Ya sok atuh turun. Tah, amun Alim turun, kapaksa ku saya ieu tiang listrik rek diragaji, dipotongna make silet. Ayo turun. Nya atuh Pak, abdi turunnya, tapi tolong disuntik nyapanya. Dari Telkomsel. Yo, saya orang Amerika rek ngadu jajaten jeung orang Jepang jeung maneh orang Indonesia nya. Sok atuh buktikeun. Tah tinggal ieu nya, ieu duit koin ku urang rek dialungkeun, terus ku urang rek ditembak ti luhur keneh nya, tingalikeun ieu nya. Tuh, tingali. Koina bolong kan di tengah-tengah. Jagoannya urang mah nya. Gampang atuh ari kitu mah. Ye, kuring orang Jepang tingalikeun. Kuring mah rek make samurai. Ya. Tuh, tingali. Wah, bener eta tatangkalan sakitu gedena ngan saukur 3 kali sabetan. Bisa runtuh jagoan maneh orang Jepang euy. Cik, maneh orang Indonesia. Gampang ada tingalinya. Nah, tuh aya laler heuh. Nya, Tingali ya. nya. Terus rek dikumahakeun eta laler? Tingalikeun we. Kuringan saukur boga bodog si cepot. Tingali ya. Gening, lalerna hirup keneh. Teu bisaeun orang Indonesia mah. Parisa heula atuh pake mikroskop. Yuk. Cik, orang tingali. Wah, bener euy. Jago kumaha? Nya tingali. Ngan saukur 2 sebetan eta laler geus disunatan ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabanna teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, ari soto mah bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, ari nu kadua mah, ari soto mah mihna bodas. Ari Siti mah mihna hideung. Dari Telkomsel. Aduh, aya nu katabrak euy. Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana euy abus ka eta karumunan eta jelema teh? Kala. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumahanya? Gampang atuh. Ngakukeun we bapana pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Oh, nya euy. Bisaan maneh? Cik urang cobaan. Aduh punten Bapak, Ibu punten. Abdi bapana nu katabrak ieu punten. Tuh kan benernya nyaringkir teh jelema. Beneran euy, maneh bisaan akalna euy. Pak, Mohon Kang. bapak teh laras bapana ieu nu katabrak. Leres Pak. Nah kumaha gitu? Siga nu reuwas. Puguh we Pak da abdi mah reuwas dan nu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh Pak. Mangga Pak. Dari Telkomsel. Emen ka dia emen. Aya naon atuh maneh teh? Dia gerak. Udin boga tatarucingan da? Sok lah, orang bisa ngajawab. Emping naon nu sok dipake ujian? Buru. Emping naonnya euy? Taluk, lieur ah. Taluk? Taluk lah. Bodoh. Emping sieun babe. Sok eneh di deui. Daun naon anu lucu sok aya dinu TV? Daun Nata Negara. Alah, terame ya. Dauno Kasino Indro. Belegu ah. Dari Telkomsel. Udin, naon emen? Cik, orang rek nanya, sato naon anu paling sehat-sehatna? Apa tuh? Eta, 1, 4, sehat 5 sempurna? Salah tuh. Oh iya tuh, satu. Aku sayang ibu. Eta mah 1 atuh. Maksa pisan. Sato naon atunya? Taluk ah? Taluk? Belalang kupu-kupu. Nah, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Dari Telkomsel. Jang, lamun make calon nu ngepas, cek manehnya ieu mah nya orat teu mun awewe. Nya orat atuh sabab katingali citakan sukuna.
Tah nu kitu teh sok ngundang. Nya bener lah. Tah ayeuna nu ngepas terus citak bentuk tubuhna tapi teu orat naonnya? Naon sok? Naonnya euy? Ah, da kabeh ge orat ah. Ah aya nu teu orat sok jawab heula. Naon atuh lah? Heeh sok anu ngepas tapi teu orat naon? Ah, lieur ah. Halo? Teuing teh nyaho. Taluk Heeh. kaos kaki. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangengkan. Sahaja dengan teh? Waska. Dupi alamat di mana? Di Wastu Kencana. Tah, pada melan naon? Wasrei. Penyawat? Wasir. Mau was-was gitu lah lanong di dia? Was alam we lah. Dari Telkomsel. Din! Udin! Naon, Mang? Eta ulah ulin di sisi jalan, Din. Bisa mobil. Ayo kasabet di. Henteu, Mang. Udin mah ulin lagi di tengah jalan dah. Dari Telkomsel. Barudak, Mohon, Pak. bari ngadaguan hujan, ayeuna kaharep saurang-saurang bari nyanyikeun nya. Mohon. Sok, Udin heula kaharep. Din kaharep Din, nyanyi. Abi, Nya. bangun tidurku terus mancing. Tidak lupa membawa cacing. Hop, hop. Jung, Udin, maneh balik teh heula. Dari Telkomsel. Sige, naik angkot. Ayo, Mang. Ka Buah Batu. Yo. Mang, kiri, tadi dia. Hop. Ayo ongkosna, Mang. Angsulan. Di mana, Jang? Di rerencangan Abi. Dari Telkomsel. Yo, nanya Bapak Wing mah jagoan sih ya. Bapak Wing mah polisi kan, kamari oge nangkep teroris. Nya jagoan kena Bapak Wing atuh kan tentara, kamari oge ngahukum mati teroris. Nyaba jagoan Bapak Abi atuh. Da Bapak Abi mah teroris. Da aya nage can katewaknya jagoan bapaknya. Dari Telkomsel. Emen, Naon ay? dia gerak. Makanan apa yang bolong tengahnya? Donat. Benar. Sekarang anak apa yang bolong tengahnya? Anak hayam lain. Lain. Anak mana meren? Si Emen mah terbalik ah. Anu bener mah anak donat. Dari Telkomsel. Nyaan nekatnya supir kebun binatang mah. Nah terus kunaon gitu? Eta we caritana rek minahkeun maung di satengahan jalan kakarang ngeh surat-surat mobilna katinggalin. Nah terus kumaha? Heeh, rek balik deui kagok. Rek diteruskeun kuriak dicegat polisi. Mangkaning kerusum operasi cenah di jalan teh. Tapi da teh beakeun akal eta supir. Maung anu di kandangna teh dipangku, sina diuk dihareup gigireun supir. Deu, nekatnya eta supir. Nya atuh pasti nekat eta supir mah. Nyepir aku we polisi wanian nilang ari nenyo maung mah. Mikir 2 kali meureun. Salamet teh nya. Nya ari salamet we maung nama. Dari Telkomsel. Salpatu. Ayo tukang sal sepatu. Salpatu. Udin rek dibenerkeun sepatu ah. Salpatu. Mang. Heup lah, Mang, heup. Aya naon? Iya, Mang. Pangahakankeun sepatu, Mang. Lebok we ku sia. Alim liat. Dari Telkomsel. Mang atuh. Repeh moas ya. Repeh, lamun teu repeh ya. Kumang diwawalan samel geura bibirna. Make sangu atuh, Mang, aja ngeta gepuk. Dari Telkomsel. Wah, Udin kamari dicarekan ku guru IPS garawa. Nah maka jeung dicarekan sagala Din. Nya Udin teh hilap deui di mana tempat piramida teh. Tah nu matak atuh ari neuneun teh kudu apal tempatna. Nariwa apa gitu piramida? Henteu. Dari Telkomsel. Aduh, hampurat, Mang, teka rem. Ah, teu naon Jang, ngan ieu kumaha urusanana ye. Peuyeum Mang nu sabelah teu bisa kajual. Da hancur ye kabeh. Sawios, Mang, abi tanggung jawab. Sabaraha nu kudu digantianana, Mang. Biasana mah satanggungan teh janten 50.000 mun dijual mah. Mohon atuh.
Daya sabelahnya anu rusakna, ku abi dibayar 25.000 panginten. Mohon lah, tenan naon, nanti aya pemulangan duitna ya teh. Kumaha tuh? Kieu atuh mang, meh pasnya. Aya nama peuyeum nu sabelahna halangkeun di tengah jalan. Urang tabrak deui ku abi, ngarah pas 50.000. Dari Telkomsel. Din, hebatnya orang Amerika mah geus bisa kabulan. Nyanya atuh masih hebatan keneh, teti saleh atuh. Tati saleh. Nah kumaha kitu? Nya ari urang Amerika mah kakara bisa nincak bulan. Tah ari tate saleh mah geus bisa ngabubui bulan. Dari Telkomsel. Upami saderek bade ngalamaung, tah ieu cara anu paling gampang teu kedah ditembak, cekap nyenak asem wae. Upami pendak sareng maung, palabah nuju nyengir bade ngegel, enggak wae. Waos nagosok ku asem, ke oge ngelel. Tos ngelel, kantun ditarik bae letahna. Insyaallah eta maung bakal ele. Pami bade ngala gajah mah rada sesak, kedah aya cai sabaskom. Teras arak 2 botol, sarang sumpit paragi nuang mi sapasang. Carana upami paratos kapenak rombongan gajah, kantun leut wae eta arak dugi ka CF. Upami tos karaos mabok, kantun nyapitan wae eta gajah ku sumpit. Teras lebetkeun wae kana baskom anu aya caian eta. Dari Telkomsel. Cik, Din, naon sababna ari dina upacara pembukaan atau peresmian para gegeden teh sok nakol heula goong 3 kali. Apa Udin? Nah naon? Sabab lamun teu ditakol moal disada. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Oper ka dia oper. Aing mah umpan satik atuh buru-buru. Aing Hop. Dasar nu gelo. Saha eta? Tong main bola di jero kapal atuh ribut ya teh. Keluar. Aing mah. Yuk keluar buru. Kamarana batur maneh. Kala luar, Pak. Nah kunaon? Pansur bapak teu kenging main bola di jero kapal. Janten main bola di luar, Pak. Nah maneh teh milu keluar? Nya kan abdi mah pemain cadangan, Pak. Dari Telkomsel. Cik, pang malikeun kata magrib. Birgam, Salah. subuh atuh. Komo. Gamir. Nah gamir. Sok we balikeun. Mah, dibalikeun? Gam. Nya, Heeh. aya narib, balikeun? Bir. Jadi, Gambir. nya. Dari Telkomsel. Udin. Mohon Pak. Ayeuna Bapak rek nanya, di mana konferensi AA Asia Afrika dilaksanakan? Di Bandung. Saha wae pesertana anu hadir? Aya Agim, aya Boxer, aya Atarmana, malihan taruangna oge dia alaksana. Dari Telkomsel. Carita keluarga cacing. Pak, Nan, tadi uing keur ulin di sisi balongnya aya jelema ngusep. Ih, nah gitu make jeung ieu kunaon gitu? ih sirahna buluan, bibirna buluan, luhureun panona buluan. Mengeus gandeng ah, terdahar ngomongkeun jelema, geuleuh. Dari Telkomsel. Kira-kira iya naon aya naon ieu teh? Aya naon? Lain aya naon. Iya budak ieu ngalaglag duit 100 perak. Kumaha nyokot nanya, Pak. Aduh. Aeh, nah karohan teuing atuh meuni lebar kana duit 100 perak. Ya ku aeh nih gantian 10.000. Dari Telkomsel. Aya naon Pak itu Pak? Eta kareta nubruk munding. Nah muningna gitu Pak anu ngalangan dina rel. Ah henteu, kareta api naweng udag-udag eta munding dugi ke sawah. Dari Telkomsel. Punten Pak, ari kareta nu ti Bandung ka Sukabumi teh jam sabaraha ada dongkapna? Jam 5 sore jang. Oh, ari nu ti Sukabumi? Tah eta mah jam 10 lewat 10. Oh, ari anu ti dieu ka Bandung? Eta mah kareta hideung. Atuh eta mah subuh jam 5 da kareta eta mah ngan sakali miangna. Ari kitu ujang rek ka mana? Ah henteu, eta we kuring rek meuntas, kira-kirana kaburu moal nya. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu mang mah teh hitut. Kumaha kitu? Ah, si Bibi meureun.
Ente din, bibigan teh hitut. Daudin oge teh hitut. Jurig meureun nu hitut nanya. Naon da inggih henteu teu hitut sok nyalakeun ka jurig ari naon teh. Dari Telkomsel. Yeuh dak, ari hidup teh kudu ngelmu pare. Gerak pare mah beuki eusi teh beuki tungkul. Oh, sapertos akinya. Nya seperti aki. Muhonya sapertos aki. Beki sepuh teh, beki bongkok kinya. Dari Telkomsel. Eta geuning mancing dina panci. Geus meunang kitu laukna. Manyang ngusep dina panci menang lauk. Ari nu gelo teh saha? Abdi atau dokter? Dasar dokter gelo. Heueuh, kitu aing teh dokter gelo. Dari Telkomsel. Mang, ari kasarna pangambung abdi naon, Mang? Cucu ngiksi ya. Oh, eta. Eta tuh, Mang, ta dina cucung iksi aya mehong. Dari Telkomsel. Cikan, Sujang, pan maneh teh geus dira resep kana manuk ya. Kumaha ngabedakeunana manuk jalu jeung manuk bikang. Ah, gampang atuh eta mah bah. Tinggal nyangan we cacing jalu jeung cacing bikang. Terus dikumahakeun tah? Nyalamun geus cacing jalu jeung cacing bikang mah tinggal teuneun we. Engke oge dipacok ku manukna. Lamun manuk bikang pasti macok cacing anu jaluna. Lamun manuk anu jalu pasti macok cacing anu bikang. Tapi lamun ngabedakeun cacing jalu jeung cacing bikang kumaha carana? Tah eta mah lain urusan uing. Mangga we tanyakeun kanu resep ngurus cacing. Dari Telkomsel. Duh, aya bule tuh diharap ya. Sigana lumayan weh. Maaf mister, badai ngangge becana, dan? What? Oh, kuat. Kamari ge salirana langkung ti mister, abdi kuat. Dari Telkomsel. Din, Naon euy? maneh teh lain bogo kasih neneng? Nyapu gua atuh. Naon gitu? Tong daek lah kasih neneng malah. Ah, tong naik kumaha? Ah, pokoknya mah tong daek lah, geus tong daek lah. Ih, nah gitu. Dewek bogo. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Oper ka dia oper. Aing mah umpan satik atuh buru-buru. Aing Hop. Dasar nu gelo. Saha eta? Tong main bola di jero kapal atuh ribut ya teh. Keluar. Aing mah. Yuk keluar buru. Kamarana batur maneh. Kalaluar, Pak. Nah, kunaon? Pan seueur bapak teu kenging main bola di jero kapal. Janten main bola di luar, Pak. Nah, maneh teh minu keluar? Nya kan abdi mah pemain cadangan, Pak. Dari Telkomsel. Cik, pang malikeun kata magrib. Birgam. Salah. Subuh atuh. Komo. Gamir. Nah, Gamir. Sok we balikeun. Mah, dibalikan? Gam. Nya. Heeh. Aya narib, balikeun? Bir. Jadi, Gambir. nya. Dari Telkomsel. Udin. Mohon, Pak. Ayeuna Bapak rek nanya, di mana konferensi AA Asia Afrika dilaksanakan? Di Bandung. Saha wae pesertana anu hadir? Aya Agim, aya Boxer, aya Atarmana, malihan taruangna oge dia alaksana. Dari Telkomsel. Cerita keluarga cacing. Pak, tadi uing keur ulin di sisi balongnya aya jelema ngusep. Ih, Nah, gitu make jeung ieu kunaon gitu? ih, sirahna buluan, bibirna buluan, luhureun panona buluan. Mengeus ganeng terdahar ngomongkeun jelema geuleuh. Dari Telkomsel. Kira-kira iya naon aya naon ieu teh? Aya naon? Lain aya naon. Iya budak ieu ngalaglag duit 100 perak. Kumaha nyokot nanya, Pak. Aduh. Aeh, nah karohan teuing atuh meuni lebar kana duit 100 perak. Ye ku aeh ni gantian 10.000. Dari Telkomsel. Aya naon Pak itu Pak? Eta kareta nubruk munding. Nah muningna kitu Pak anu ngalahangan dina rel. Ah, henteu. Kareta api naweng udag-udag eta munding dugi ke sawah. Dari Telkomsel. Punten, Pak. Ari kareta nu ti Bandung ka Sukabumi teh jam sabaraha dongkapna? Jam 5 sore Jang. Oh,
Ari nu ti Sukabumi? Tah eta mah jam 10 lewat 10. Oh, ari anu ti dieu ka Bandung? Eta mah kareta hideung. Atuh eta mah subuh jam 5 da kareta eta mah ngan sakali miangna. Ari kitu ujang rek ka mana? Ah henteu, eta we kuring rek meuntas, kira-kirana kaburu moal nya. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu mang mah teh hitut. Kumaha kitu? Ah, si Bibi meren. Henteu Din, bibi ge henteu hitut. Daudin oge teh hitut. Jurig meren nu hitut nanya. Naon da inggih henteu teu hitut. Sok nyalakeun ka jurig ari naon teh. Dari Telkomsel. Yeuh dak, ari hidup teh kudu ngelmu pare. Gerak pare mah beuki eusi teh beuki tungkul. Oh, sapertos akinya. Nya seperti aki. Muhonya sapertos aki. Beki sepuh teh, beki bongkok kinya. Dari Telkomsel. Eta geuning mancing dina panci. Geus meunang kitu laukna. Manya ngusep dina panci menang lauk. Ari nu gelo teh saha? Abdi atau dokter? Dasar dokter gelo. Heueuh, kitu aing teh dokter gelo. Dari Telkomsel. Mang, ari kasarna pangambung abdi naon, Mang? Cucungik sia. Oh, eta. Eta tuh, Mang, ta dina cucungik si aya mehong. Dari Telkomsel. Cikan, Sujang, pan maneh teh geus dira resep kana manuk ya. Kumaha ngabedakeunana manuk jalu jeung manuk bikang. Ah, gampang atuh eta mah bah. Tinggal neangan we cacing jalu jeung cacing bikang. Terus dikumahakeun tah? Nyalamun geus aya cacing jalu jeung cacing bikang mah tinggal teuneun we. Engke oge dipacok ku manukna. Lamun manuk bikang pasti macok cacing anu jaluna. Lamun manuk anu jalu pasti macok cacing anu bikang. Tapi lamun ngabedakeun cacing jalu jeung cacing bikang kumaha carana? Tah eta mah lain urusan uing. Mangga we tanyakeun kanu resep ngurus cacing. Dari Telkomsel. Duh, aya bule tuh diharap ya. Sigana lumayan weh. Maaf mister, badai ngangge becana, dan? What? Oh, kuat. Kamari ge salirana langkung ti mister, abdi kuat. Dari Telkomsel. Din, Naon maneh teh lain bogo kasih neneng? Nyapu gua atuh. Naon gitu? Tong daek lah kasih neneng malah. Nah, tong naik kumaha? Ah, pokoknya mah tong daek lah, geus tong daek lah. Ih, nah gitu. Dewek bogo. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, Cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya, Udin. Naon? Urang karek lelejo film Cina, Udin. Naon gitu? Urang boga bahasa Cina anyar ayeuna mah. Naon tah? Mun leupeut si daging bahasa Cina na naon cing? Naonnya? Tahu ka tuh? Bacang. Iya bener. Ayeuna urangeun. Oh, mana ge bisa, Din? Bisa. Naon? Bagian anu paling teuas dina kalapa naon? Pan pugu urang teh karek ti Cina. Naon? Nya, batok atuh. Bener. Sani sih. Tah, lamun anu teu ngagaduhan buuk siga bapa maneh, Din. Tong kitu ka bapa urang teh atuh. Heuh, bahasa Cina na naon? Maneh mah botak atuh. Maneh pinter euy, Din. Sok ieu sakali deui ah. Moal urang heula. Nya sok. Lamun maneh bahasa Cina na naon, Din? Anjeun. Lain. Naon atuh? Bo loho. Ici mah. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Oh iya Pak. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS, cuma 1.000 bisa nelpon lama. Pagi, siang, malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan.
Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi, Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya, Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya, Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita, ngenah dan segar. Ya, Cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya. Saatnya Cangegan. Mugia masihan abdi nasehat pikeun abdi milari jodoh Ye, Jang Somad, hidup kedah ngalaksanakeun 3 eng. Naon wae eta teh? 3 eng teh Eng nu kahiji, anjeun kedah ngusahakeun diri milari pipa majikaneun. Terus eng nu kadua nyaeta ngadoa. Tah, kapaksa ye. Hidup kedah ngalaksanakeun eng nu katilu. Naon nu katilu teh Eng anu katilu teh hidup kedah ngaca. Eta meureun ngalantarkeun anjeun ditolak wae ku awewe teh. Obrolan tilu salaki bodoh. Kuring mah lieur euy ka pamajikan. Manya manehna meuli DVD player nu mahal padahal di mana teh teu boga TV acan Komo pamajikan orang mah mangkukna nya manehna meuli tabung gas padahal di imah mah make kompor minyak teu make kompor gas. Bodoh keneh pamajikan kuring atuh. Masa kamari rek tugas keluar kota, manehna ngasupkeun kondom kana kantongna, aya kana 10 nama. Rek teu lieur kumaha atuh, panan mainna teh awewe nya. Coba rek dipasang di mana kitu? Neng Dea, Ya, Pak. wilujeng ulang tahun ya Neng. Nuhun, Bapak. Dea teh anu teh sabaraha tahun Neng? 12 tahun, Pak. Nah, geuning tos 13 tahun deui. Apanan tahun kamari abdi genep tahun. Ayeuna 7 tahun. Janten 13 tahun, Pak. Kumaha reaksi Bapak upami putra Bapak nuju bangor? Ya, ku abdi mah sok langsung we dikepret. Amuing atuh lepat Bapak. Sayana mah Bapak teh mamagahan anjeunna sanes dikepret. Justru itu masalahna. Setiap abdi mamagahan anjeunna, justru abdi nu sok dikepret ku manehna. Mama, ya kereta si Ade nangis wae, Mama ada. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureyan wae atuh. Ya duit 1000 ieu, jang jajan. Yeuh. Mama tuh udah nangis wae si Adena. Dijewer geura. Di mana si Adena? Kadeukeun. Tuh Mama di nu jero sumur. Mana euy? Royak ieu geus bareng jeung monyet. Saha nu bareng jeung monyet, kuring mah bareng jeung anak eme. Tingali atuh. Saha deui nu nanya ka maneh? Da kuring mah nanya sote ka anak eme. Dasar anak-anak zaman sekarang mah manja. Manja gimana kek? Masa sekolah cuma 1 kilometer minta dibeliin motor. Emang kenapa tuh kek? Kakek dulu sekolah tuh jaraknya 10 kilometer dari rumah. Dan itu teh berjalan kaki untuk mencapainya. Nah, lihat sekarang hasilnya, lihat. Hasilnya apa kek? Lumpuh. Kunaon ibu teh menicari kitu? Kacopetan? Henteu, ibu mah nyeri hate we ataku penumpang nu diharap. Cenah budak ibu teh meni urang ngih kitu, panon bolotot, pipi tembem, jeung kulitna meni hidang kitu. Benar-benar pisan ngahina eta mah. Lurus tunyu ada gitu mah. Lawan we bu. Tuman. Juk ibu kapayun we. Carekan tak jelema teh. Kan we anak monyet mah bu. Ku abdi orang jagi di dia.
Daniel. Naon atuh Jack? Tata rucingan seeutik. Sok. Naon bedana? Apel jeung upil? Ari apel mah amisnya, ari upil mah asin. Salah. Ari apel mah beureum, ari upil mah geuleuh. Lain. Ari upil mah tah dinu irung didinya. Aya apel mah tuh di ditu dinu kulkas. Lain. Naon atuh taluk Adieu dah reweskeun seeutik. Naon? Ari apel mah dina luhur meja, ari upil mah di hanapeun meja. Kunaon maneh teh kamari teh asup sakola jang? Besuk pun Adi ke rumah sakit, Pak. Nah kunaon gitu? Sora mah kaberian ku artos kencring, Pak. Ari maneh Din? Kunaon kamari teh sakola deh? Sami Pak, abi oge besuk kamari. Besuk saha deh? Besuk itu pun Bapak. Kan KLP nyapanya margi kaberian artos kantor saurna. Udin, bahasa Inggris na kekeset naon Din? Welcome, Bu. Welcome. Apal ti saha eta welcome hartina kekeset Udin? Apaan dina kekesetna gesok ditulisan Ibu, welcome gitu. Meni jelas badag Ibu. Jadi mun kitu cek si laing mah pom bensin oge bahasa Inggris na teh no smokingnya. Laras, Bu. Kaharep maneh Udin. Bahasa Sundana polisi tidur naon? Ya polisi nu sarewe atuh. Lain. Nya kuburan orai atuh. Ari bahasa Indonesia na pamajikan kuring rek ngajuru di bidang naon? Istri saya mau menyudut di bidan. Ari bahasa Indonesia na gorengan? Jelekan. Nah, ari bahasa Sundana wortel mengandung vitamin A. Wortel reuneuh ku vitamin A. Pak, kadia, Pak. Naon jang? Ya, Udin maca. BBM teh sato naon, Pak? Nah cek saha BBM satu? Lah iya buktina bisa naik, kenapa? Selamat siang bapak-bapak. Ya. Perkenalkan saya reporter dari Rama FM. Ingin menanyakan sesuatu kepada kedua bapak-bapak ini. Yang pertama, ka bapak anu ieu kunaon anjeun but putus hubungan jeung kabogoh anjeun? Sabab kuring jeung manehna mah beda suku. Enak kanu bapak ieu. Ari anjeun kunaon but putus? Kuring mah putus sote beda-beda agama. Tah ayeuna ari anjeun kunaon bet putus? Ari kuring mah nu jelas beda-beda kelamin. Bakso tahu? Mang, sekedap, Mang. Somai? Mang, sekedap. Macep, beda meser naon? Mang, ari ieu naon, Mang? Ieu bakso. Tah nu ieu siomay. Bade nu mana? Ari baso di kumaha da mana, Mang? Nya ieu bakso bisa dikuah tiasa, bade dicolok mangga. Oh, Bade dicolok, bade dikuah. ari eta siomay tiasa dicolok, Mang. Tiasa. Bade dicolok, bade dikuah. Ari eta tahuna aya, Mang. Iya aya, ieu tahu 300, bade nu mana? Ari eta tahuna meserna di mana, Mang? Nya ieu tahu. Bade nu mana? Acep teh bade nu mana? Nya abi narosola ka, Mang. Ai tahuna meserna di mana, Mang? Di Cibuntu atau napi tahu Sumedang, Mang? Cibuntu. Sok rek nu mana? Oh, ari siomana tos lami tacan, Mang. Ieu mah meuni kieu hidung. Gustin, wagung ieu. Nya geus enak cep kumaha? Rek meser moal sabaraeun? Ai baso ageng aya, Mang. Aya, sok. Bedek sabaraha hiji ge sok sabaraha? Ai baso alitna aya, Mang. Aya, sok bade sabaraheun. Ada abi mah teresep sambal, Mang. Nya entes atuh sok eta ya naon wae, Mang. Nya geus dieu nya, ieu baso, ieu siomay, ieu tahuna. Bade sabaraeun? Ah, henteu, Mang, abi mah narose. Nun, Mang. Nah. Pak punten, eta TV sabaraha inch? Berwarnanya? Ngangge remote teu? Sabaraha pangaos eta TV? Tadi ical, Bu. Nah kumaha tuh hari tadi ical mah tong dipajangkeun di hareupeun toko. Atau selaku ibu dipeser, wios rada langkung oge pangaosna. Ibu bogoh ka TV eta. Ibu, sekali deui eta barang tadi ical. Upami bade meser TV mah di toko sabelah. Balina ge eta mah lain TV, tapi open, apalagi kue.
Pak, kumahanya abdi teh akhir-akhir ieu teh jantan sok bogoh ka hayam. Anjen resepna ka hayam jalu atau bikang? Ari Bapak, kieu oge abdi mah normal keneh, Pak. Abdi mah sanes homo. Mainnya resep ka hayam jalu, abdi mah Pak normal. Resep ka hayam bikang atuh. Memang ari resep ka hayam normal gitu. Halo, siapa ini? Halo, dengan Pak Dokter ini. Maaf dok, ganggu istirahat dokter. Ya, nggak apa-apa. Ada apa ini? Saya lagi di rumah sakit jiwa Pak. Itu apa Pak? Ini, aduh tolongin saya Pak. Ada teman saya yang nyobohlam dok. Aduh kumaha tuh dok. Aduh, tolongan dok. Kumaha atunya? Bejaan atuh awas bisi kasetrum. Iya dok, da kumaha atuh hese mere bejana. Make jeung hese mere bejana. Apaan abdi mah bohlam. Mangga Jang, bade meser buah naon Jang? Sirsak, samangka, melon, gedang, kado, sadayana aya sok. Mang, ari buah si malakama aya teh, Mang. Oh, aya pisan atuh sok lah. Oh, atuh mana ari aya, Man? Bener ya. Mana? Kuring melilah sakarung mah. Nah, nu kumaha sih, Mang? Ari buah si malakama teh. Yeuh, Jang, buah si malakama teh upami ujang meuli ku aing sia dikebuk ku kiloan. Lamun teu meuli ku aing sia bakal dihambek ku rancatan. Hayo, rek milih nu mana sia? Ulah liar peuting ari budak leutik mah pamali bisi dibawa ku jurig. Aseur budak leutik liar peuting ngantuk. Gening dieu teu dibawa-bawa ku jurig. Napiraku anak saha eta teh? Apaan budak leutik ge anak jurig? Nyi, kade. Zaman ayeuna mah lalaki teh loba nu palsu. Ngaku bujang keneh padahal geus adat sok ulin jeung awewe. Kade bisi salaki kitu, ilikan heula sameme diwajiban ku salaki teh. Kumaha Nyi? Kira-kira salaki nyai teh masih keneh bujang? Aya tanda-tanda anu kira-kira aneh teu dina bobogaan salaki nyai? Ah, abdi mah yakin mak. Salaki abdi teh masih kena gres. Nah gitu, memang aya tanda-tandana. Nya mak, pas ku abdi diilikan bobogan salaki teh geuning di bungkusan keneh. Palaunan atuh Kang, Sinti gubrak. Moal tuh Nyi, coba geura nangkep sing pageuh. Pan ieu ge tos pageuh Kang. Heug, ayeuna bade lalauna. Tapi walar patarasan akang. Naon teh ya Kang? Nah leres nyai teh cinta ka akang. Saksina bumi sareng langit, abdi teh cinta pisan ka Akang. Naon buktosna? Cobi geura buka heula helmna, terus ngalik heula ka pangker sakedap. Naon buktosna? Iya Kang. Si Akang kalakah maot, abdi teh bade ngabuktoskeun cinta. Kang, kunaon akang bet diuk disisieun rel? Rek bunuh diri? Nah, si ganu atuh rek bunuh diri teh. Entong atuh Kang, si karunya atuh ka anak pamajikan. Saan rek bunuh diri? Lain. Ngan abdi mah nuju ngabayangkeun ieu teh. Kumahanya lamun kereta api majuna jiga higeul jengkal. Mama, si bapak nggak bohong, cenah kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, bet nyebatkeun bohong. Gening bahasa aya wayang main di balai desa, Udin dicocok tas sakadang buta teh. Teu naon da ngandalangna we nu molototan ka Udin. Saatnya Canggih God. Dok, ibu kerusuh ya, 30 menit deui kedah tos aya di Bandara Husein. Bisa tuh nyebut waos 2 sekaligus dina waktu 5 menit, Dok. Wios tadi bios oge, da pasti kiat. Mangga. Cobi, waos nu mana nu karos teh? Iya, waos pun lanjut. Ari cacing pita jiga naon, Met? Sapertos pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon, Mo? Sapertos sawah, Bu.
Pih, Ari tadi si Imang tukang kebong cunihin ke Abdi, tapi seorang mah dibeorang ku papi ya teteh. Nah, kunaon gitu. Ah, pokoknya mah cunihin ta ya teteh, terus campelak kadunungan. Nah, laras teteh dibeorang ku papi. Nah, ada papi mah teu rumah sa tutah-titah nanaon kasih Mang teh. Kan tadi rumah sa ngomong kieu dina telepon teh. Mang, lamun hujan, omat pangangkatkeun erok juragan istri, jeung asupkeun manukna. Sakitu. Nah, anak-anak, pekerjaan yang berakhiran OR atau OR pasti sukses. Contohnya apa, Bu? Ya, misalnya dokter, profesor, promotor, dan lain-lain. Berarti yang ujungnya OR itu orang sukses. Oh, betul Bu. Ayah saya juga sukses jadi kontraktor. Ayah saya juga sukses, Bu, jadi pengusaha motor. Kalau ayah saya, kenapa tidak sukses ya Bu? Malah celaka. Apa pekerjaan ayah kamu? Mencuri kolor. Kernaon jang eta drum diguling-guling? Supaya si Udi bungahan, Pak. Memang si Udin di mana gitu? Tadi lebet dia drum. Pak, upami Abdi ngelakukan sesuatu kejahatan, dihukum tuh Pak? Ya dihukum atuh Neng. Upami Abdi teu ngalakukan sesuatu, dihukum tuh Pak? Nyamual atuh Neng. Lamun can ngalakukeun sesuatu nyamual dihukum. Ah, naon ari kitu mah. Abdi teu acan ngadamel PR. Pak Ustad, nuju sasi saum kieu bade angkat ka mana, Tad? Jang, biasa we dangaranna ge Ustad. Bade itikaf. Naon Pak Ustad? Itikaf, Jang. Rek ngilu. Hayu. Ah, moal Ustad ah, engke we bulan Agustus ngiluan domba kap. Dalil. Naon? Naon bedana dompet jeung loket? Ari dompet mahnya paranggideun duit. Ari loket? Ari loket mah paranti nyimpen artos. Terima kasih Pak buat wawancaranya. Iya. Semoga saja selanjutnya kita bisa bertukar informasi kembali Pak. Iya, sama-sama Mas, sama-sama. Maaf kalau boleh saya tahu Pak, Bapak punya email Pak? Oh, email ya? Betul Pak. Dulu sih ada, tapi sayangnya sudah saya jual tuh. Ya, mana lamarannya? Ini Pak, CV-nya? ini CV-nya Pak. Oh iya. Sebentar, saya baca dulu ya. Terus, foto kamu mana? Ada? Oh, ada Pak. Tapi ini foto adik saya Pak. Gimana kamu teh? Kan yang mau bekerja teh kamu, bukan diri kamu. Gak apa-apa Pak, saya kan kembar Pak. Saatnya Cangihkan. Kang, sudah tuh Kang, biarin aja, ada sudah takdirnya gajah itu mah mati. Jangan ditangisi terus atuh Kang. Iya Pak, padahal gaji itu teh saya sudah urus dari kecil. Tapi kenapa ya sekarang teh dia teh mati ya Pak? Duh. Ya udah atuh, tong ditangisin wae, jangan disesali lah. Saya mah bukan menangisi si gajah itu Bapak. Jadi apa atuh ditangisi teh? Iya, saya teh bingung. Kumaha cara ngagali kuburan gajahna badag-badag teuing. Kamu tahu nggak kenapa teman kamu itu sampai mati gantung diri? Tahu Pak Polisi? Iya, kenapa? Gini, Pak Polisi, bajunya teh basah karena ikut kecemplung waktu ia berusaha bunuh diri ke sungai. Jadi basah bajunya. Ya, tapi kamu tahu kenapa teman kamu bunuh diri? Tahu Pak. Nah, ketika bajunya sedang basah, lalu saya bantu untuk selamatkan dari sungai. Lalu saya gantung supaya bajunya cepat kering. Kamu buka dulu nggak bajunya waktu itu dijemur? Enggak Pak, aku gantung sama orangnya. Ku pelem-pelem nang ngagere ceuli, aya Dian Sastro ngaliwat dewek mah
cuek we. Sarua dewek oge. Padahal malam kemis puting kamari, dewek teh keur sosonoan jeung dikun deweknya. Keur hot-hotna tah. Karampa aya bulu hayam. Terus dikorek-korekeun kana celi dewek teh. Aduh, bakatingku pelem. Teu karasa eta ngageret celi nepi ka subuh. Ari maneh kumaha Dun euy? Ku pelem-pelem na ngagere ceuli, 2 poe 2 peuting, anteng we ngagere ceuli. Teu karasa bulu hayam asup tina ceuli kain caparat kanu katuhu euy. Mbak, beli dawetnya, Mbak. Sampun telas, Mas. Iya, memang harus pakai gelas atuh, Mbak. Mboten wonten, Mas. Betul, memang saya suka pakai santan, Mbak. Dasar sinting Loh, kok tahu nama saya Ginting sih, Mbak? Dasar wong edan. Wah, Mbak betul lagi, Saya memang dari Medan, Mbak. Dasar wong ora duwe otak. Mbak, bener. Saya orang Batak. Dasar budak. Ya, itu, Mbak. Selain cendol, saya memang suka gudeg. Nah, didinya tinggal lampu geus beureum heuh. Sangeunahna we ngajalankeun motor teh. Ningali pisan, Pak. Ngan hanjakal. Hanjakal kunaon atuh? Muhun, Pak, hanjakal abdi teh ningali aya bapa di dieu. Den, Lan, cik panganterkeun hayam ka alamat ieu ya. Ulah salahnya. siap, Bos. Kang Deden, itu hayam nak kalabur. Mana? Kan bae ada mau kemana-mana. Pan alamatna ge di saku urang kene. Nah, koreng teh beut hidungnya, Pak. Apanan urang teh urang Afrika. Oh, Pak. Kunaon ari panon poe teh beut hijinya, Pak? Ye, Sujang. Panon poe hiji wae kulit urang teh geus hideung, komo wae 8. Asa teu adilnya Din hukum teh. Nah, teu adil kumaha gitu hiji. Heueuh, ari nu maling duit 1 juta dihukum teh 1 tahun. Ari nu maling kaca spion sabelah model si Juhro dihukumna 5 tahun, Din. Nya pantes atuh teh si Juhro mah dihukumna 5 tahun. Da kaca spion oge motoran. Ini sekaingetan, pan orang teh salila bobogohan teh nepikeun ka sagekotna asa can ngasa anu ngarasa asri lamot biwit teh ni, Nya Aki, kumaha mun urang nyalingker heula kanu poe. Ayo atuh nini yo. Ulah atuh cium dewek ya. Ini kumaha rasana, Dan men. Tapi kayak anak nih, rasa teh aya nu melagdi nanti kalau uing, Puguh nini ge kereuwas ieu teh. Untuk palsu nini loncat ka mananya? Saatnya Canggihkan. Kang, ada ikan lohan? Ada. Berapa kalau yang ini Kang harganya Kang? Ini mah harganya 3 juta, Kang. Mahal gening. Nah bisa gitu Kang. Lauk ini mah Kang, lamun disimpen akuarium teh di udag-udag kuno lainna. Nah bisa gitu Kang. Sabab dina lohan ieu mah aya tulisan wani udag. Iklan jual rumah diical cepat. Hiji bumi tipe 3 genep, harga namung 10 juta rupiah. Lokasi caket Jalan Setiabudi, pantol sareng jandelana aya di Majalaya, gentengna aya di Medan, tembok sareng teholna aya di Madiun. Kuncina tinggal nyerat di Samarinda, kamar mandi sareng ruang tamu aya di ujung Berung. Sertifikat di Surakarta, sertifikat hak milik tanpa perantara. Siapa cepat, dia dapat. Dan untuk catatan, tidak menerima SMS, telepon, maupun miss call. Kasaha wae nu gaduh minat meser eta bumi, sumpingan wae SIM kuring di Maroke Irian Jaya.
Dun, tempo ye urang beli ieu ye. Halus kan? Gantungan kunci. Kela, jangan naon bro, itu teh bro. Jangan anak saya. Lamun anak saya nanya, dijawab ku saya. Papa baru pulang sekolah di ITB. Lamun anak dinya nanya, "Pak, di ITB teh naon?" Institut Teknologi Bandung. Nah, ayeuna kieu amun anak didinya nanya kalau institut itu apa, naon sok? Institut, Ari cek maneh naon? Aduh, piraku poho pan aya laguna. Kumaha? Institut daun sampe, sanu hitut eta nu ngambek. Sidang dimulai. Ayeuna kuring rek nanya. Saha ngaran teh? Aduh, Pak, isin. Teu kudu era-era atuh. Pok we sebutkeun saha ngaran teh? Sumuhun, Pak. Nami abdi teh isin, Pak. Nah ditanya ngaran teh make jeung era. Pok sebutkeun saha ngaran teh? Aduh, Pak, wantun sumpah. Nami abdi teh isin, Pak. Geus pok deui era. Maneh teh rek ngahareukeun dewek, ha? Eta ari Bapak Hakim make jeung ambek-ambekan sagala. Pan tadi teh Bapak naros ka abdi saha ngaran abdi. Ku abdi teh diwaler isin. Da memang nami abdi teh isin. Lengkap nama Isin Surisin Sutarma Wijaya Sutisna. Rek ka mana atuh Mang? Kita tadi hulang-hulang wae. Ugu rek ka rumah sakit ieu teh. Tapi jalanna poho deui. Bingung-bingung teuing atuh Mang. Cicing gerak Mang teh di tengah jalan, engke oge tepi ke rumah sakit gerak. Nah, bisa kitu jang. Apaan ke Mang katabrak dulu diantarkan ke rumah sakit. Di, ayeuna jam sabaraha? Aduh, teuing atuh saya teu boga jam. Eta sugan dina TV jam sabaraha? TV na ge ruksak. Aduh, kumaha atuh ieu teh? Cik setel radio sugan aya. Radio na ge aya nu maok. Jadi kumaha atuh jam sabaraha ayeuna? Gampang, tinggal ieu. Woi, gandeng woi. Geus penting ya. Geus jam 1 penting. Teu sopan sia. Tuh kan, jam 1 cek urang oge. Neng, kumaha lamun urang nyewa kamar hotel yuk? Akang tos teu kiat ya, Neng. Ah, mangawai atuh Kang. Kunci atuh Neng pantona. Kieu ku Neng dikuncikeun. Kumaha pami jendela oge ditutupnya Nengnya? Oh nya atuh Kang ku Neng ditutupannya. Neng, langkung saya mah urang pareman wae yuk lampuna. Mangga atuh Kang. Neng, ayo atuh Neng ayeuna mah urang kana luhur ranjang Neng. Nya atuh Kang urang dina luhur ranjang. Neng mah kumaha akang we. Tapi kumaha pami urang teh dilebet simut wae yuk. Hayu akang kasep. Tuh, Neng, tingali. Sayanya aja makang. Biasa urung dina tempat poeknya, Neng. Tadi aya nu ngalangkung ka dieu, Pak. Kumaha deg-deganana, Cep? Awakna pendek, begang, kira-kira beratna 200 kg, Pak. Keke. Ari Cep kumaha? Maknya awakna penek begang beratna 200 kilo. Ari Bapak, apaanan jelema gelo, Pak? Aduh, kumahanya gening jurig teh alim ngalih tia bumi teh. Teras kedah kumaha atuh abi sakeluarga teh. Kieu weh, wayahna we ngelehan. Bapak sakeluarga anu kedah ngalih tia bumi. Nanaonan atuh kuring ngeunang anjeun. Saatnya Canggih God. Euis, kersa teu ka bioskop sareng Akang. Sararangek teuing ka bioskop sareng akang. Paling oge barang lampu bioskop pareum. Panangan terus bae ngopepang kawas nu palit. Moal atuh Euis, izin atuh. Apan urang teh nu nonton teh tukangeun urang teh nu ningalikeun. Hayu atuh,
Urang buru-buru mios atuh yuk. Ameh tiasa kengeng tempat pang tukang nak.